Lur. Tingali di handap video aya tombol subscribe warna merah. Sok mangga pencet. Terus bunyikan lonceng. Nah, hatur nuhun, dulur. Kumpul ada cuma lain ngomong tuh dah sekarang tuh lain anak Bang Sarip selama itu teh Mang Hampura orang sebenarnya anak Mang Sarip di itu ge usahakan malakan wae teu nyaho amang geda sugan teh dulur gitu si anda deui segala jadi preman coba ngomong maka aing milu jeung aing digawe jeung sepajar ya heuh Mang Hampura da tadina apal digawe di kota Mandara rese ya si Dri aing paham ya gitu mah terus saya keperluan naon ka dia ayeuna sebenarnya urang ka dieu teh Mang arek sebenarnya naon Dri jelas atuh iya arek bejaan toko amang kunaon tok amang kebakaran ah 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 Aduh, karunya oge nya mangipin ke rumah kolotna maut terus tokona kebakaran pasti aina teh manehna keur loba pikiran. Aduh, karunya nya Ayo moal, si ku aing di Hampura. Tapi si kudu milu jeung aing ka kota. Baturan aing balik mudik ka kota. koplok teh nanti sia Berebut dengan aing doh. Kon. Tukang bakso itu. Ari sia sanyu pan sia tadi teh ngelebok bacetrok di aing terus aku tuh subuh keneh wae gara jag di banjut teh sia mah Head bos. Ngelebok bacetrok mah modal wae aing sia. yang geus modal lain poe jadi jual arang paina Kon. Mana mau duit gitu dari tukang bakso. buka duit we goceng deh Baik itu goceng. nah tuh bahan sia Ya kok. Tanya kok tuh. udah wae tanya Kak, iya, gaduhan cis goceng. Menang tuh beli bakso, Kak. Oh, 5.000. Ya wios, cuma biasanya semangkok. Wios. Oh, bios. Bios lah hiji ge, kayak mau barengan. Tenang. Besok kali terus. Aduh, iya, udah mau. Mang. Oh, ada na tong obat teh. Siap. Hari kok mah kajian radana. Masuk ah. Ayo, bosan baca gue di imah baru sebutu. ya emang naon di mah sarua aing bacetrok ari sia nya adatna lebaran mah Terus sih. Saya masuk ah. hei kudu heula tungguan aing bayaran ya Ayo.
Bang, enak euy, bakso euy. Enak bang, enak. Jangan abang euy. Bang. Ada itu Gema waras lah si duaan itu. Hudut ciga lain jelema warasnya. Kata orang mana sih? Orang tempok itu. Tah ya, ulah kos itu. KBG setiap manusia itu sempurna, cuma yang dinilai sama Allah itu cuma amal ibadah. Jadi walaupun goreng di kos itu nyiptaan Allah. Batu mang, orang pasti dikinya, pengadaan, mereka tilu. Goblok sih emang ngabangkrutkeun tukang bakso. Mang, orang bakso pas hiji ngan caosna 2 botol. Astagfirullah. Sing disabarkeun Gusti Allah. Ya Jang, jadi